Keur diteundeun we di imah. Keur kabutuhan sapopoe. Tong dijual. Ngarak teu kudu ngaimpor beas. Geuleuh atuh da. Ongkoh nagara agraris. Tapi impor beas sagalanya. Nah bet ngomongkeun impor beas sagala rupa. Lain bagian kuring eta mah. Akang! Akang! Ih, gimana si Akang teh? Tapi nya rek maraju kumaha nagara teh? Loba teuing rolongo. Beas kalah meuli ti nagara Batur. Tuh teko sakitu sawah ngaplak legak kieu mareuli ti Batur nya. Padahal mah meuli we ti patani urang da loba. Atawa sugan mah nagara teh kudu ngawajibkeun lak pare itu. Meh teu kudu ngaimpor deui beas. Atuh da kumaha ieu mah? Boga sawah dijarualan ka warga asing. Batur nu boga tanahna anu digawena. Hasil panenna dibarawa ka nagara maranehna. Teu dijual ka urang. Sugan lieureun nya. Hasil tatanen di nagara urang bawa ka nagara Batur. Jual deui ka nagara urang. Lieun. Duh, loba manuk geuningan. Ngan loba gogoda we pelakan teh. Lak pare, loba beurit jeung manuk nu ngaganggu. Lak areuy hui, loba beurit oge nu ngaganggu. Lak sayuran, loba hama nu ngaganggu. Nya, nagara oge sarua. Loba beurit, loba hama, loba panyakit. Ngan eta mah beuritna marake jas jeung didasi. Tukang ngadaharan duit rahayan, tukang ngarampokan duit rahayan. Keuheul kuring mah. Di Bandungan teh unggal berita di TV bahasna tentang korupsi we jeung korupsi. Rek maraju kumaha nagara teh? Mun oknum-oknum aparat karena itu kabeh. Tak eutik duit, tak eutik duit, tak eutik korupsi, tak eutik korupsi. Aya proyekan langsung hejo. Dasar beurit. Mun seuk kuring jadi anggota DPR. Jadi presiden we. Dibabat dan korupsi teh. Aya nu korupsi saeutik, singkat tong dibere kasempetan. Kuring mah yeuh patani nu bakal disejahterakeun teh. Maju jadi patani, ulah era jadi patani, ulah gengsi jadi patani. Mun patani
Jadinya itu kudu kasaung tadi teh. Nya langsung we meureun ka girang. Nya punyain di angkasa di saung we nya. Ieu samu bisi ka Bu Isman teh. Nya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karek ge dieu ngomongkeun teh. Tuh, geus aya di berita nu korupsi. Kamari aya berita nu korupsi. Ayeuna aya di berita. Sukan, sigana teh bakal aya di berita nu korupsi. Rek kumaha kahirupan anak incu kuring kahareupna. Mun ieu nagara loba rorongan nu sok eudeup keur kapentingan maranehna. Rek kumaha kahirupan kahareupna. Mun ieu nagara